Assalamualaikum. Neng Nabil. Waalaikumsalam. Neng, nuju naon? Aa, lengkap dah. Nah, angga telepon dulu mau kesini teh. Meureun Neng dandan heula. Ada dilihat lami-lami waktu pada mesin ini kanggo Neng Nabila. Pak, yang tercantik di Muncang Hela. Pak. Neng teh kangen ke Aa. Tahu nggak? Aa teh muter-muter wae di pikiran Neng. Segara metuk anu keur ngarewangan cau. Enggak tuh, apa metode bisa lami-lami. Pak. Iya, A. Neng. Sesuatu ya kanggo Neng. Pak. Suatu apa, A? Mau langsung apa mau ditahan dulu? Penasaran deh. Ih, juga pengen penasaran. Ini manja Neng mah. Nih kanggo Neng tercantik. Pak. Ih, seriusan? Coklat kesenangan Neng ini mah. Iya dong, akan tahu Neng suka coklat yang berbatang lagi. Oh, ih, nakal. Assalamualaikum, Neng. Neng Ana. Neng Ana. Waalaikumsalam. Wah, Aa. Neng damang. Pak, ayo oleh-oleh ya jangan Neng. Pak. Alhamdulillah ada, Bang. Ayo tuh kalau masuk. Neng, kangen teh kan Neng, terus lami teka pendang. Pak. Kemaranan Neng, ini nyalira. Umi mah nuju babantu bikin kue sarang tita. Si abah mah nuju jalan di pasar. Oh seperti itu. Kalian nanya kacamata, kagok Neng turun itu sendiri. Malin Neng di Afrika. Pak. Afrika mana? Luar negara tuh Neng. Pak. Neng oleh-oleh ya di bulan Darussalam bahan ekspor. Ini kan Neng. Ya Allah, ini. Neng kami. Oh iya, tos asar tuh tinggal sholat heula tos bade tabung 5 atau sholat can. Masih getol kan kena 5 waktu nak. Neng nuju naon di sawah? Tos sore kapan? Neng nuju berak atuh, A. Tos sore Neng, wae ibak. Mendung ngongko ieu teh. Ya itu Neng, payung. Nahan masihan payung. Supaya cinta kita dipayungi kerinduan. Pak. Ika, pada Ojoy datas dongkap di kota. Iya, tahu kok. Tapi da Ojoy mah mana peduli sih Kak Ika. Ika, geura atuh nganjang wae ka rumahna. Pesen bolu kami cita, mun warcau ka abah di kebon jang bawaeun. Tos teh Neng Rena tong yen hate teteh waraas, teteh mah anti nyamperan ka laki, kumaha langsung ka rumahna. Nuhun Rena oge apal, Ojoy teh seueur nu bogoheun. Tapi kunaon sih kudu ka Ojoy wae. Nah teu kasih Dasman, Kang Yayan, si Karkim,
Rena mah teu apal, pugu tos lami hate teh ika disimpen wae ka Aojoy. Nyeri hate tahu cinta dalam diam teh. Geura atuh pedalkeun. Teh Ika percanten kan, jodoh mah moal ka mana? Nya jodoh mah moal ka mana-mana, tapi sayangan di mana-mana. Sabar, sabar. Geura atuh pedalkeun cok Rena oge. Duka deh bingung. Dengekeun ya. Si Ojoy teh kabogo si Giska, anak mana si Nabil. Gatel-gatel teuing ngagodaan si Ojoy. Ih, tong suujon, si Giska nu ngolo gu bae geboy ka si Ojoy. Aing teh boga minantu, geus lila cenah hajat. Anak mana ngagodaan be si Ojoy? Duh, karunya teuing. Heh, Celilis, dengekeun ye. Anak maneh nu ngarayu si Ojoy. Si Ojoy mah tarabatan kaliwat ngapelan wae unggal peuting anak urang. Cek saha atuh Tuti, ulah sok silih salahkeun. Aing mah teu percaya. Heuh, aya naon sih mani gararandeng? Tengah poe ngereng-ngereng haribut we siga banteng. Naon sih Ceyaya? Datang-datang tong sok ngabodor. Da anjeun teh enggak lucu. Geus teu ribut si Ojoy mah nu bogana oge si Neng. Neng ngomong teh. Anging ong, tiga bujur kawali gosong. Geseng Celilis, lain gosong. Nah ih, ai mama teh mending ngarebutkeun be si Ojoy. Geus garane hebat. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sahaya teh? Ya ampun, calon ade ipar, menyet apal KTT. Di mana? Bade milarian saha? Kakang aku ka mana? Kakang saha? Kang Ojoy aku. Oh, lanjut kurang. Sahaya pan, apel. Tong bikin aku deg-degan ih. Maneh mah nyieun aku jantungan ngadanguna. Bunya. Tos teu jadi namuna. Milarian saha? Ih, adik kamu siapa? Teteh ka dieu rek naon? Ari mana saha? Yo, urang boga imah di dieu. Oh, adik kamu saha na Ojoy? Tatari ditaros ari mana teh saha? Je, ditaros malik naros. Ih, sanes si teteh nu kitu teh. Urang adina, si teteh rek naha? Oh, jadi kamu calon adik aku. Gening poe. Ye, ngaledek. Nah, anak ayah. Teu aya, tata dioge can datang. Tong bohong ih, awas-awas aku mau masuk. Ye, teu sopan. Ya udah tuh gak jadi namu. Bye. Ye, lente tadi nyalutak. Bisa deui. Ceng. Geuning ngapal urang. Nuju naon Ceng? Ojoy na aya henteu? Teu aya. Ka mana kitu? Teangan we na Google. Siapa naonan? Siapa nusuk harian aweng ho? Naon maksudnya ya? Dengekeun sia heuh. Awas sekali-kali dia ngaganggu di si Giska, ambrol lu sia. Sia ulah tong sok pangaina. Awas nya mau harian di si Nabila. Panji jelantar yang irung pakai sebeton. Terus kayak sia. Kayak nggak kumaha? Gara-garanya aneh, aing putus si Nabila. Gara-gara sia oge, aing teu direstui kolot si Giska. Sakai deui macam-macam dulu kan sak aing. Terus sia, aing mah kumaha? Aing mah teu sieun, nganeng hayang ge aruani mah hiji lawan hiji jeung aing.
balik. Awas ya macam-macam teh. Hindi na nanti dawalin ng mga ayahan. Yung lalaki siya mah bencong. Balik siya. Dia malah lalaki. Wani ayahan. Mana wae Kiwari karek datang. Tadi aya 3 awewe ka dieu. Oh, now sudah dipercaya tapi itu kenyataannya. Oh, Nyari teu nyari atuh siang mah ditonjok ku jama ku tiluan. Wanina tiluan teh budak. Da laki bencong eta mah. Masuk nyaing. Bang. 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 Quack. 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 Halo, nah gitu Joy. Sialan Tep, aing digerebek ku tilu lalaki. Payah lu, belum penana gitu. Bugu aing kita arapal Tep. Pada namanya gerebek aing, nonjokan aing deh. Oh, lalaki anu marantana kunyinin di barogohan lo. Heeh. Satilu-tilu nage Tep, cemen, nena laki. Nyari juga Joy. Oh, bener lihat tuh, si tonjok. Bibir aing ditonjok, kula laki tilu. Oh, pesona deui atuh aing di awewe. Untung aing ganteng. Pan aya istilah ganteng takdir, goreng musibah. Yo, si ganu kieu ye nu paling teangan teh ye. Ayo tuh balik jajak mana? Jadi lalaki teh jangan suka SKSD. Atau mun terkenal mau deket-deket neng. Enak mah jangan. Jok ke situ nge. Jadi lalaki teh tong asa pangkasep mah. Neng, boga pantun dapat neng. Kacihideung lewat Ciamis. Biari deung. Teh manis. Aduh, mantun keresek teh, hoyong utah. Keresek yang nana tuh neng. Kanggo ngabungkusan hati aing anu kasep kieu. Enggak, lagi jajak moal.